Yo, sahabat Oke Bravo. Sebelum Anda menonton video ini, silahkan untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi setiap ada video baru dari kami. Kami beri waktu 3, 2, 1. Ya, silahkan untuk menonton video ini. Enjoy! Tidak di mana Jahit. Oi, Oh, didinya. aduh. Oh, kalah orang kayaknya. Yuk, ada yuk. Orang tuh nengan mana? Mana di sawah? Ini we. Naon mana ka urang? Ih, kan kamar teh buatan mana gini senang kutuan japati. Nya geus telepon kan? Terus ditelepon, nanti nyambung. Da eta bawa turunan sebogan HP. Oh, ditelepon tapi teu nyambung. Kumaha mah? Main telepon saha? Halo guys, nama aku Amira dan ini temanku Ibo sedang di sana kok. Selamat datang di Ulinan Channel. Bapak dan aku selalu mencari makanan untuk Iboy. Selamat pagi. Kalian sudah sahur enggak? Kalau enggak tidak apa-apa kok. Bisa makan dan bisa makan apa saja. Ini mah Iboy hewan, jadi bisa makan apa saja. Kawan-kawan, kalau kalian ingin membeli kelinci yang ini, kelinci yang seperti ini, kalian beli aja di JB. Ini mahal kok. Ya. Dia suka menjilat-jilat. Nih, din. Ibunya pasti ketakutan, ingin tidak mau makan, ya kan fan. Kami juga suka kelinci, tapi Siti Rosea boy, lihat ya, dijilat ya. Iboy, jilat lihat ibunya, lucu kan? Tuh kan menjilat-jilat. Tuh kan menjilat. Ibunya bisa berdiri ya guys. Bisa berdiri kalau ada orang yang ingin memberitahunya. Kalau kita memberi makan dan menjaganya. Tuh kan. Kan menjilat-jilat kan. Sukses ya fans. Ini si Iboy emang suka nyarani kan Iboy. Kawan-kawan, kalau kalian ingin membeli hewan seperti itu, kalian tinggal klik di sini di upload Ciawi. Dah. Selamat tinggal. Ayo.
Naon Jahir? Naon? Iya tah, nah jembatannya siga dibalik ya mah. Maknya Iya tuh, kuduna kaluhur jadi kan pagar mah ngadon ka handap. lain gitu ya, emang eta mah potong asalna mah kaluhur eta teh. Oh, Tah katingal ita. ieu Ai maneh. Oke guys, berjumpa kembali di Kaulingan Channel serta kami dengan tim Kaulingan Channel. Saat ini kita sedang ngabuburit ya, menunggu nanti buka puasa. Namun sambil nunggu istirahat, nah saya teh punya tarucing. Kalau dalam bahasa Indonesia teh apa? Teki ya. Nah, tapi ini untuk khusus untuk maskot kita Subret. Jahir tim Subret. Oke Hir, gini aya patani ya mawa balik di sawah tapi mawa ingon tapi ingon gambarnya ingon atau ya peliharaan apa satu piaraan naon satu piaraan mah ungkap domba di sip bagus domba mai mau piaraan lagi bisa mau dipiara karena ya aturan undang-undang nah sama domba mah meureun ku aturan undang-undang mau kan sabarang satwa langka nya lah jadi pertama boleh dipiara tapi kudu aya undang-undang surat-surat anu katilu mah wajib nah oke uang praktek tah eta jukutna eta nah karucingna naon kita jambatan lain wortel jambatan wortel mah sayur nah iya jambatan teh geus lapuk Hir lapuk apa ih lapuk teh bisa rek diruntuhkeun Yang parutan dia kalangkung ya. Mangga, Pak. jadi aya si abang Iklan. jadi si jambatan ieu teh Jahir ngaliwat ka dieu Jahir teh jadi petani jadi mawa naon mau domba aja mau mau aja gitu oh iya lah syukur si jambatan ieu bakal runtuh lamun Jahir mawa dua ngerti berarti kudu mawa petani teh kudu mawa hiji barang atau hiji sato nya nanti ku Kang Brapo dikasih naon dikasih properti lain apa properti henteu duit properti teh modal ieu karung tah properti alat pelengkapannya nah sekarang ya sana jadi mau nah jadi bae mau rada bae no sana jadi mau hayang saha oh isi jam tajam jadi domba terus jadi domba saha kesarim Karim domba. siapnya nah lamun Jahir jadi patani kaditu rek mawan naon heula tapi dengan catatan si jukut kudu salamet si domba kudu salamet si maung kudu salamet maksudna kumaha si domba entong beaku mau Di dahar ku naon? mau si jukut tong beaku cukup tuh ya
ku domba. Karena mau teu beukieun Jukut. nah Jahir ka ditu erek mawa naon heula Terus bawa namanya mau jukut heula. cok jukut bawa ku Jahir ka ditu Terus nepi dinya nya. Awas labu. Ari keur Jahir di ditu, ieu domba. Jahir di ditu. Awas labu lah di situ teuing. Keur Jahir di ditu, di dia aya naon? Dia akan Sok domba mau akan. Akan domana ku. Dahar tuh dahar. Berarti banyak domanya. Tak ulah beak. Cing, bawa deui jukut ka dieu. Berarti mawa naon? Berarti mawa jukut teh bener salah. Oh, mau domba heula. Ayo bawa domba. Ayo domba. Domba tuh, mana tuh? Ayo domba. Kan domba cicing di dinya. Ieu tinggal naon di dieu Jahir? Cicing tinggal naon? Tinggal jukut aja mau. Mau jukut beukieun teu mau kana jukut. Itu Salametnya. sama Mawa hiji kan? Naon deui ayeuna? iya lah. Yuk. Itu naon itu di ditu? Domba itu. Yo bawa ka ditu. Iya, bawa ka ditu pan dia bawa jukut. Salahnya. Naon deui? Enggak, cicing di ditu. Berarti mana naon mau naon? Berarti mau jukut salah. Salah. Terus? Itu salah di akan domba. Terus kudu kumaha tuh? Bawa heula cobaan. Cobaan. Nah, berarti di ditu tinggal naon? Heeh. Tinggal Ih, di ditu tinggal naon? Domba jeung maung. Berarti tinggal nyokot naoneun. Nah, itu dahar mah. Berarti cing cek Jahir kumaha? Kudu kumaha? Sok balik deui kitu tita. Ka dieu ka dieu. Lempang we ka dieu maungna lempang jeung domba ka dieu. Salah berarti. Geus, tah enak bang tanya Jahir. Cing kuduna kumaha mana heula? Enak ulah dipraktekkeun mana heula? Naon heula?